Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kela. Bikin naonnya? Aing ngonten sisi jalan teh sok kieu. Seueur hambatan Kang. Cabi tiga orang kaditunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui abdi sareng Andi. Abi sareng Diko. Nah, hatur nuhun anu setia standby di channel rumahidaman.com. Ayeuna teh Rumah Idaman Sultan, Kang. oh mohon abdi hilap. Aduh, astagfirullah. Eta konten abdi biasa. Oh, Hatur nuhun ka Bapak Ibu anu setia standby di Rumah Idaman Sultan. Tah, abdi ayeuna aya di mana Kang Diko? ayeuna aya di Soreang ieu teh. Soreang. Tepatna di Jalan Ciper. CPR Kang ya. Ciper. Kita sabaraha meter ka jalan raya teh? Sekitar 400 meter ke jalan utama Gading Jogja. Nah, ieu teh aya komplek atau klaster. Pokoknya ieu na hilang. Sok kadang-kadang ieu mah. Tadi Ayalis. Ayalis Residen Soreang. Nah, Kang Diko terang teh di dieu teh anu selling point-na teh. Kemana wae? Selling point pertamanya Tong di dieu. jalan. Di dieu di jero. Pamali. Habis tapi isinan kadang-kadang. Di dieu. Hai Kang. Di dieu. Jadi ka ieu tertunda. Di jalan macet di dieu. Ya. Sia mah sok isinan gitu engko tos jantan artis tawana teh. Itu terakhir. Dia nerangkeun teh kumaha. Nah, ieu teh. Kang selling Jo point. saling poin wae. Akang di mana? Abdi, Rancangan saya eta. abdi. Mohon. Iya, Kang Andi. Biasanya kan Kang Andi nusok di Iya, kamerana di ditu. Gulinya. Sikat tuh. kurang iya. Iya, kamerana kan di ditu. Ya. Terus dibuka. Atas dia Kumaha tadi mukana? Alhamdulillah rada tersenat-senat. Oh. Akhirnya dibuka ku abdi atunya. Saya mah anger buka wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tepang deui sareng abdi Danu. Abdi Andi. Itu saha itu? Diko. Oh, Diko. Allah mang Allah siang ngobrol. cuma kadang-kadang Kalau rasan orang teh ayeuna kalau rasan nuju di posisi Di mana? wilayah di mana Kang? Soreang. Soreang. Daerah mana Kang? Ya? Tepatna naon teh tutukan-tutukan gitu teh naon? Gading tutukan. Gading tutukan di wilayah Soreang gitu nya. Kalau rasan orang teh aya di salah satu project Ayalis Residen anu nyieun unit 2 lantaiannya. Mun 400 meter ke jalan raya teh Kang. Jalan raya mana? Gading terbuka. Jalan raya utama Gading tutukan. Itu jalan naon belah Itu ditu. ke jalan Soreang. Jalan Soreang. Sabaraha menit ti ditu ka dieu, ti ditu ka dieu. Untuk dia mah 400 meter. Berarti ada 2 akses. Di mana wae? Jalan Gading tutukan hiji. Udah nyambung, Kang. Nya, abdi menaros ti ditu hiji, ti dia hiji gitu nya. Oh. Jauh itu ke mana? Ya. Bela, Dua. Kang Diko, hari ieu teh Mohon. posisi ieu teh unit di Ayalis ieu teh nawiskeun naon wae di dieu teh gitu. Nawiskeun bumi pasti. Bumi nya jelas aya bumi mah. Tah ieu teh nyawiskeun bumi teh anu ngangge konsep naon tah. Oh, iya bisa dilihat di belakangnya. Nya. Iya. Nya kan ditinggalna mah gampang. Ieu teh konsepna konsep naon Konsep gitu, rumah modern minimalis tah. Modern minimalis. Iya. Modern minimalisnya. Tipeuna teh nu sayo gitu di tipe sabaraha wae? Di tipe 40 sareng tipe 60 Kang. Tipe 40 sareng 60. Dengan Maksudna teh 40 teh bangunanana. Bangunan 60 ge bangunanana aya di luas tanahna. variasi ieu teh. Variasi. variasi. Standarna we. Standarnya Nu mulai tos jaranten 60. di 60 meter persegian. Spesifikasi mah masih tetepnya Tetap 3 kamar tidur. 2 kamar mandi. Oh eta nya pinter. Terus aya carport. Iya mah sok kasurupan. Iya mah urang ngobrol ya jauh nyaka. Aneh gitu nya. Ujug-ujug nyabat jami Nah, pinter. gitu ayeuna ngabahas selling point heula we. Ya selling point ka mana wae Kang Andi? Caket Kang ka Jalak Harupat anu ayeuna di Anggo. Pusat olahraga banyak. Mohon. Piala Dunia. Mohon. U17. Mohon. Pemda Pemda caket. terus Caket ayeuna ka Ciwidey Kang tempat wisata. Jangan ieu teh. seur di Ciwidey teh Mohon, nya. gaduh tempat di dieu teh. Sambil jalan mah. Tiasa kanggo tempat murah mah tempat naon ya? Niis we gitu nya. Niis. Tapi panas itu ngomong-ngomong mah. Mohon da sonten Kang. Matahari. Beda kan beda bangsa. Da ayeuna anu Kang Diko uninga terkait Ayalis Residen ieu numut Padiko we. Kunaon Padiko ngarekomendasikeun unit nu ada Ayalis? Kange Bapak Ibu Teteh Akang anu ninggal video ieu kunaon? Pertama tadi ya eta selling point-na dekat akses jalan bisa ke tol Soroja. Jalan utama provinsi. Mohon. Exit tol Soroja seberapa menit? Ngan 3 menit Kang. Kilomenit. Heeh. Kuta Waringin.
Kutawaringin lumayan ti dia mah tebih rada 10 menitan 10 menitan aya angkot di dia. angkot angkutan Soreang umum. Bandung Soreang Bandung. Kelewatan ya. Ka kota Bandung sabaraha jam ti dia? setengah jam lah. Setengah jaman gitu nya. Teman. Jalan teh lebarna sabaraha ieu teh raw teh? Iya sekitar aya di 5 meteran. Di 5 meteran. Genep Unit panggil anu Kang, 1 meter kalau sewakan biasa nama. Abdi naros Kang Diko ulah nyarios. Tah iya Kang tuh 5,8 nya genep bener Kang. Genep- Andi. genep Ayeuna meteran nya. bener ieu Kang Andi Nya 5 dugi ka genep meteran nya. Tapi tos paping lok sadayana ieu ge. Tah Kang jalan desa mah panginten aya di 5-an nya. Jalan desa nama nu lebet ka dieu teh. Ieu security harus aktif gitu 24 jamnya. Mun ke Fasilitas naon wae nu disayogikeun di dieu. pertama fasilitas umumnya kan. Sok tinggal Ya, kita keamanan 24 jam. Nya, terus? Pertama, terus one gate system, nya taman CCTV. CCTV begitu nya. Itu harga teh Kang Ani di sabarahaan? Harga teh Kang abdi ninggal tadi aya nu 500, aya nu 600 Kang. 500 dugi ka 600 juta. 600 juta aya nu 2 lantai. Biasa KPR nya. Biasa KPR. Legalitasna tos sepi Tos sadayana. aman, tos sepi SHM. sadayana Izin-izinna tos Mun kumplit gitu. SMP, Aya nu bade SPDG bumi direview teh ayeuna. Kalaresan Nu ieu tiasa direview paling ieu nya. Kalaresan ieu aya tampak depanna. Paling ninggal tampak muka begitu. Mohon in-house nuju keluar nuju Lebar muka ieu sabaraha ieu? lebar muka ieu perumahan Nya. rumah teh ieu aya sekitar 6 meter Kang. Rumahan cenah. Di pasian kapotna 5 meteran. Kang cekap Aya ngange dua ieu mobilnya. Taman 1 meter. 2 mobil cekap. Dua Kang. mobil cekap, aya mohon. Pami kange motor mau mobil hiji, motor tilu, dua lah nya. Biasa. Biasa eta taman payun. Mohon. Aya taman salit. Mohon tak ieu pasad payunna menurut Kang Diko kumaha ieu teh? Nah, ieu nu disebat gaya modern minimalis Kang Danu. Kayak Eropa ieu Kang. Mohon Cik dengan diejah, cik tinggal itu teh lisplangnya. displang mohon tinu konwood Tinu nya. konut, Heeh, Terus aya balkon payun. pagar nage ku kaca katanya. Mohon teh bukaan jendela nage nya. Gede, lebar. Kang Diko kantos lebet ieu ka dieu. Mohon Kantos lebet. kantos. Ieu teh sabaraha kamar ieu teh? Ieu nu 2 lantai teh 3 Dua lantai. kamar. Tilu kamar. 3 kamar tidur, 2 kamar 2 mandi. kamar mandi. Spek kange kamar mandi ge tos dipasihan shower sareng kloset duduk. Mohon Sanes jongkoknya. bisa Duduk. milih eta Oh teh. tiasa milih, Mohon. opsional gitu. Opsional. Aya taman pengker teh aya. Saalit Kang. Salit taman Mohon. pengkerna aya saalit gitu nya. Saalit mohon. Jadi ruang Upami tamu. bade di bloskeun bangunan sadaya tiasa oge. Oh tiasa oge. Mohon. Kang Andi, Kamera. tah, Kang KPR ieu kerjasamina sareng bank mana wae? Lamun tos diseprit sareng sadaya nama Rupi Imam Kang. Ieu nu tos PKS, we mah nu tos PKS sareng. Besi lain Kang. Besi panggilan. Dong salah-salahan kitabna sok dibuka. Akang mana? Terang teh. Oh, buka we heula wayahna. Nu kedah ditinggal jeung abi mah kedah Di akurat. dieu teh aya ieu Kang. Plastis. Ah iya Kang Diko nya sambil ninggal ngantosan ieu gitu. Nah ieu ngangge emang teu ngangge hebel nya, ngangge bata merah. Kelebihanana teh Salah satu keunggulan di perumahan aya teh ngangge bata merah. Bata merah. Langkung kokohnya Kang nya. Nangkung kokoh. Eta sareng bank mana wae kerjasamina? Aya Kang. Ieu mah kanggo price list Oh, jantan kieu we lah nya. selalu simulasi. Janten ke ibu bapak teteh akang hatur nuhun nu tos setia standby terus ninggal video-video nu aya di channel Rumah Idaman Sultan sareng channel Properti Kang Danu. Coba dijual cepat Kang. Hanya eta mudah-mudahan informasi ieu bermanfaat. Oke, bilih penjelasan ieu kirang naon namina teh? Kirang naon? Bilang konkret. Kirang jelas, kirang komplit anu kakantun kahilapan. Oke, ku abdi kangge deskripsina disimpan di bawah video ieu panginten. Mohon. Kangge spek terus naon namina teh? Promona gitu, daya Promona. keneh promo teh. teu aya. Daya promo. Aya keneh. Oke, mungkin penginten ke dilanjut di part selanjutnya. Mudah-mudahan informasi bermanfaat, ngabantos ka ibu, bapak, teteh akang anu memang milarian bumi di wilayah mana itu? Soreang. Soreang. Astagfirullahaladzim gitu Kos nya. panas. Ya segitu yang dilanjut ku part selanjutnya. Ieu tukang kamerana teu sabaran. Padahal dina dalil ke tos jelasnya innallaha ma'as sabirin gitu. Mohon. Abdi kedah jantan ustad heula mun kieu mah nya. Ditutup heula ke dilanjut part selanjutnya Kang Danu pamit. Kang Diko pamit. Kang dipamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes.